Hirup nu nguntungkeun mah udud. Udud. Anjing siang ngaruruas wae pok. Kasih mana sih ya? Ya. Udud dah. Jadi Kayak orang teh tadi dititah ku haji. wah haji Heeh. tah naon? Tah meuli pulsa. Ih loba wah haji mah meuli pulsana biasana. Tadi teh mere 50.000-an. 50.000-an. Heeh. Kita Enggeus nah. enggeus. Anu urang teh bingung euy. Makin bingung sih mah. Bingung balik deui na. Kawah haji na. Hah? Balik di kawah haji. Heeh. Urang teh mau naon? Makin bingung Kan soalnya. bingung. Ayeuna cek manehna. Tadi cek tukang pulsa, heeh. Heeh. Geus cenah. Geus. Heeh. Enggak sebenarnya tinggal kawah haji bebeja sih teh. Pan bingung. Ai biasana kan aya balanja, beureun sahendeuna kudu dikeresekan teh kumaha. Mun teu resek-resek acan mah urang bingung, Kak. Jadi bingung. Urang kudu mere naon ka haji. Teu kudu dikeresekan aya pulsa mah. Geus nepi teh kawah haji tinggal indit kawah haji. Naon nepina? Kan bingung. Urang teh mau naon. Ya Allah aing bingung di ngajelaskeun ieu kumaha. Heueuh aya pulsa mah. Mikeun nomerna dieusi ku tukang konterna teh geus nepi ka ditu. Da teu kudu dikeresekan lain kacang hejo sia teh ih ya Allah ya Robi sia. Mending udud grami. Ulah ketang si kalah boloho sia teh. Ih Gusti nu agung. Ulah make bingung geus bebeja kawah haji sia teh. Heeh. Eta heueuh di ya Allah ya Robi sia bolo teh Gusti nu agung. Jadi urang teu naon ka haji. Moalna naon tinggal indit kawah haji geus pulsa mah kitu wa asup kitu tinggal kitu ngomong teu kudu make resek sih teh. Asup ka mana? Ya Allah ya Robi. Kana HP geus jadi ti konterna teh geus nepi ti heula-heula keneh pulsa jeung maneh ge sih teh. Jadi teu kudu mau keresek urang. Ya Allah ya Robi siat. Heueuh da hese itu gableg HP teh. Aing jadi kalah bingung kieu gara-gara sia. Anjing aing mending indit lah. Geus bebeja kawah haji indit aing mah. Bantuan urang ka haji kumaha? Geus bebeja, geus gitu. Boho teuing sia. Apa urang? Lah bodoh teuing.